Woi Ji, Naon sih dia? woi iya orang ke mana Ji? Kesel aing di imah bae yeuh, aing ulin. Urang ka kebun bapak aing bayu sugan bae tanggal kalapana keur buahan mong. Ka urang ngalah-ngalah kalapana lumayan. Yang jual mun aya kalapaan mah lumayan jeung ngopi. Ayo gehi, urang ke kebun bapak dia. Lumayan kapan mun naik kalapaan aing mah masalah ngopi mah siap bae Ji. Atuh hayu. Ayo siap tah. Keur paranas kedah ngadar dugaan bangun meureun ieu karena sungut haram najis be. Ji di kebun bapak dia mah loba nu malingan kalapana. Geus urang tong bae ka kebun bapak aing sugan bae ayaan. Ayo ge ah. Kalapa say budak meueuh ngeunah tangange bolong kieu mah aing dasar mah keur haus aing yo. Di ala bae kitu ku aing jeung mogana eueuh cak aing lah. Pa aing mentai aing lah naik aing lah. Mana kebun bapak dia Ji? Iya kebun bapak aing kabeh ieu ti ujung barat ke ujung timur eta boga bapak aing kabeh. Biang. Terus dia geura milih kalapa nu mana nu dia hayang. Oba kalapa bapak aing mah. Woi anu ieu doang ngeunah ya kalapa ya. Geus ku dia ala. Woi Ji, itu yang nu maling ya. Heumeur eta nu maling mong. Kira aku bapak aing dia tadi aing keur kadi bapak aing keur hek. Udah langsung. Ayo. Aing mah bener lamun aing malu kalapa. Atuh turun dia tangkurak. Dia hitam kalapa batur dia. Ulah main ala bae ja iya nu bogana dia tengah deulek kitu dia. Tangkurak. Dirojok dia ku aing. Turun dia. Tangkurak. Gaeng turun sia tangkurak ulah mamarahan be dia tangkurak dia. Yang dijelaskeun wa aing turun wa. Aing kanyak moan be ngalah kalapa. Pantesan kalapa aing beak bae sinam dipalingan ku saeta ho. Nu kieu mah Ji pantesna digebug make kala ieu ye nan kayu ieu sedeng ieu jeung ngebug sia eta maling. Geus geura ku dia gebug lah. Siap aing menang ngebug mah. Hampura aing wa dia mah aing haus teu kuat aing geus mawaan suluh aing dibongkar wa hampura. Paksa wa aing wa ngaladugan ge wa ku haus-hausna aing wa haus. Pantesan dia cik dengdengan kalapa aing beak bae ku dia. Oh si nama satuana dianya. Dia ulah deugel deh jadi bujangan keneh tangkurak. Geus geura tah ku dia gebugan mong. Woi atuh siap aing ngegebugan siap. Ari si tangkurak si Aji ka mananya ku aing di siaran bae. Moal jauh ti mana sia eta mah pasti ka leuweung. Soal pusing manehna kalapana deuleu ge. Beak kudu maling. Lah aing nyaran si Aji lah tangkurak sia eta pastina di leuweung. Tangan ku aing ka leuweung lah. Lah. Woi dia tangkurak. Kunaon tangkurak? Nonjokan tanggal cau. Salah henteu naon teh eta tanggal cau. Tonjokan bae ku dia tangkurak. Paeh ke eta tanggal cau bapak dia tangkurak. Atuh terserah aing dia, cau-cau aing. Emang masalahna jeung naon sakieu keur parusingna dia. Kalapa aing loba nu malingan. Geus lah dia daripada para rusing mikiran kalapa bapak dia loba nu malingan, nonjokan tanggal cau nyeri-nyeri leungeun, mending kaeh marungan jeung aing meulem. Hoi, meulem cau. Bebas. Ayo tah. Saya ge. Ayo siap. Hari kitu mah. Ayo. Marungan di mana urang mong? Atuh hayu di mana ge di belah ditu nu endah mah tuh. Ngeunaheun dia cuaca Ge urang hayu ka ditu ah. Haruh beuteung aing moal saat budak. Haruh aing modal ya sanam haram teuing bener bae ku yang diisingan begitu ku yang kebon budak. Jeng nyeri hate digebugan aing kamari ku barudak gara-gara maling kalapa sahulu aing. Diisingan dah ku yang kebon aing. Aduh. Ayo. Iya Je dianya, lamun aing nyaho mah urang ieu meulem cau. Cakolot baheula teh mah. Urang moal dahar da ieu. 3 poe. Lu bener dia mong. Woi, bener teuing Je. Iya. Gusto ko apa yang bebenar nih mah ini sih kayak bener aing sing. Senang budak start sing aing. Haruh sih kayak lah di kebun budak. Bang cang di sing.
pejus. Ini kagaya heula Ji. Yang pakai kacamata. Dia ngagaya cau asak. Weh, oh ini cowok asak. Nggak kena. Awas dia ulah jadinya. Ji, sauna. Oke, ngomong. Ya, bayar orang bang. Ngising di Hah? kemana ini? Nungising. Emang nungising gitu Ji. Geus lah Ji, gampangnya ranu kitu dia beuteung aing lapar hayang ieu nantah hayang dahar teu kuat beuteung aing geus. Geus aing nekakan cau heula ah. Pusing aing. Oke, urang ngadaran cau heula bae lah. Geus beak cauna bae karak urang neangan ngising. Ieu Aduh. Kebetulan kieu budak ngising haram teuing. Waduh. Bingung teh kasarek-sangan yang budak ngising. Aduh, cakolot baheula ngising mah cenah. Ku daun ieu ku daunan ieu, daun mahoni ieu. Campean heula wae. Waduh, temempan keneh budak. Aduh, aing dak ngakanaan boai keur beurang budak aing ngising kabebelan kieu. Aing kuing diinget-inget aing akan naon aing keur beurang ieu. Munasabah kabebelan aing ngising budak, koreng ngadar bayawak aing. Aing keur beurang ngadar bayawak. Ji, gampangnya ranu ngising lah nu tadi ngahejeung teh aing sareueuh beuteung aing teu kuat yeuh. Aing istirahat. Ieu dak. ari kitu mah aing geus sareueuh ieu ngadar cau. Aduh, beak 5 hoya. Aduh. Saya lah Ji, aing lah leuleusnya. Geus urang istirahat heula bae oh. Geus ari kitu Aing mah. teu kuat. Naon dia, Bong? Bengakeun dia. Lah, dong nam eta nu tadi ngising teh eta can angeus-angeus eta. Pohar eta tanggorak saya tak. Cek aing ge naon dia teangan kuari. Aing subuh mah Ji beuteung aing. Geus aing lah teangan hayu teangan ah. Lah lulus Ji. Geus aing teangan ah. Bener Aing- ya, kuarinya. Kebon aing bau kena. Hangis ya. Ah. Waduh, aing dak tadi aing sabar aja ngising teh keluar kabebelan ieu. Aing aduh, cakolot baheula cenah nya mending keneh nyanyi aing sinah lancar kita aing keluar. Trot bemernya. Nyanyi naon aduh. Aing ngising kabebelan. Aing keluar kesang haram najis baik aja. Aduh, kebobolan gara-gara ngadar bayawak aing keur beurang. Aduh. Aduh. Aduh, kudu nyanyi naon kita yang budak kieu. Waduh, nyanyi dangdut geus teh endah, aing budak teh keluar betai aing. Sagua deh cumplung budak tai aing. Aduh ambu. Tulungan indi lu ngising kabebelan. Yes. Ada pong karak mah keluar tayang ya. Aduh, sagede balukang berindak keluar ieu. Aduh. Oh, tadi gue aing dia. Aing ge dia mah urang jajal pasek deui supaya muluna. Itu bae di saya mah. Aing kayak poin pameknya. Supaya saya tanggal banget urang. Aduh, batok saya budak nu mantek yang haram najis ting. Waduh, tarang aing naon budak nu mantek ya. Waduh, balukang da kana hulu aing bangsat ku aing teangan ku aing sanu mantek aing. Waduh, aing dasar mah kakarak ngeunahun karak bijil tai aing mesti tadi aing ngising kakarak keluar aing mantek di tarang aing. Waduh, budak. Panggih ku aing gua ku aing tangkurak set haram najis ting. Deulekeun ku aing teangan ku aing kek. Mantek aing haram ciak ada doang set mantek aing saking nyeri tarang aing di teangan ku aing sampai beunang ge ku aing dah. Teangan ku aing ke baru dak mantek tarang aing. Woi Ji, eta mah si eta teh dia. Anu kamari nu ngising deui ge. Nu kamari maling kalapa dia Ji. Di aisieun dia kasih eta kuari. Woi geurang woi. Hayu balik-balik ka ieu. Geus kumaha ieu geus kieu ieu. Geus balik teh ge hayu lah. Geus balik-balik ayo. Sieun di aing kuari mah. Iya Ji.
balik bayu. Aing siu dia pasti eta. Ini dia akan ada kita. Wah, ini aja balik lu. Isi urang kurang punya bae nyala ditanya nyaus. Ayo. Woi sia tangkurak. Kadi dia lari serius tangkurak. Adio. Wah, saya nu mate kieu aing keur ngisin keur ngeunaheun di dina galangan. Kebon sabok ku aing nu diisingan eta. Teh nu diparing kalapan eta ku aing keur bareto meureun. Paling saulu ku aing banyak ku si eta. Aing moal teh kitarang aing keur ngeunaheun ngising aing. Aram jadah doang teh jelema. Ye, Di dia anu ngising keur tadi teh ya. Ji, eta mah dia si eta. Sa anu maling kalapa teh kamari. Si eta geus mah ngising di kebun aing, geus mah ngalak kalapa di kebun aing deui. Kan gitu ku aing diisingan kebon dia tangkurak. Aing balas dendam ka dia tangkurak. Aing dipantek geus mah. Geus mah bonyok aing ku dia tangkurak. Ye. Wani kan aing tangkurak. Aing sadame ngising di kebon dia. Dia dari wani duan gitu kana tangkurak aing bebatok. Hah? Dia tangkurak. Tuh mikir sekali dia, kebun bapak aing. Malah mah subur eta. Tai aing mah membawa rezeki dari kalapan ge. Beuh dia pokona mah. Mararanjur dia ku tai aing mah. Ari budak keur naon eta ya? Aing. Pateh mun ieu meureun. Weh, keur naon ya dari di dia? Masyaallah.